Gus initnya tukangan mana belagug. Be nepi ka teu dibejaan euy. Aing teh hanas teu mandi-mandi acan di imah teh. Hayang pangijeng dunungan. Ayeuna rurusuhan kieu aing teu pangijeng dunungan buah edan maneh teh. Itu tukang sia dunungan teh, tukang sia Isa kana motor. Matak gajah ka dieu. Tuh anjing tuh. Weh, eta aya geuning. Cek aing ge aya anjing sia nu budak. Aya ta tadi ge. Make jeung nipu ini di segala si teh. Sia nu budak, sia nu budak alah nuhun. Dira mesan gule ka abdi. Si anjing budak kagak gule sia mah. Jauh sia mah. Jauh. Gatur ge si bapa ngabaktos guji. Diterima. Lan, diterima. Oh. Naon cenah? Diterima belegung. Oh. Insyaallah guji. Bapami ayam mah abdi kitu hirup guramena ku abdi ngageungan dipakadiekeun. Sia teh lain mentak gurame diterima. Lan, diterima. Benar teh. Naon sia astagfirullahaladzim. Naon atuh tah? Godog gitu. Ih, teh. Anjing kita menggodong kaing. Jangan gebug naon atuh? Merkosa sia. Kalah. Sejauh-jauh eta. Sia merkosa astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Kumaha tah? Nepi ka kitu dunungan nepi ka apa aing teh apa? Merkosa di mana sia? Henteu merkosa aing mah di kebon teh. Aduh anjing. Be nepi ka kitu. Ya anjing diterima ka merkosa aing teh anjing. Sia teh ulah kitu sia teh. Henteu merkosa belagu geunah. Si anjing. Nyaho geunah aing oge. Matak naon kawin hayang mah. Nya. Nepi ka kitu sia teh. Merkosa sia. Teu merkosa anjing astagfirullahaladzim ini diperkosa. Aduh. Basia we anjing ah. Sia teh sing inget ini teh bereun urang. Nikreuh nepi ka tinggal di jalan mah aya nu digawe sagala ini teh. Dar diperkosa ku maneh Hanya diimpus. Basia we anjing. Kakak hayang deui cenah. Aduh goblok. Sia budak sia teh kamana karep wae. Bu nepi ka kitu. Ya, eling. Di dunia teh ngali saukur ngumbara. Lain ngumbara tapi diumbarakeun. Hiji mangsa urang teh bakal maot. Ye, dina mangsa maot teh urang teh bakal dibalitungkeun amal-amal urang. Beda jeung anjing. Seperti anjing buduk di jarian paena samet bilatungan tapi manusia mah sajabat di bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan. Anu kudu dipertanggungjawabkeun ku sewang-sewang jalan. Ngomongna mah bener ngomong. Nu matak ulah merkosa hayang mah kawin. Kawin akad. Nyaho dah ngeunah nyaho ngeunah. Nyaho geunah. Ngeunah nyaho matak loba nu kawin oge. Tapi mikir ngaran kampung kacoreng nya keluarga kolot kek maneh boga kolot indung bapa teh bakal nyeri hatena pikir ku maneh lamun maneh ayeuna boga anak awewet kudu diperkosa batur kumarasana nya teh nyeri atuh geunah pajarkeun di cenah tuh nyeri anjing nyeri cing oge astagfirullahaladzim pajarkeun teh anakna diperkosa ku limaan cenah. Aduh kaki tutu euy sia teh sia we anjing ulah doraka gawe hang jadi tukang repam sia teh kitu wae hirup teh ieu agama teh nyalametkeun agama ceuk basa kira ta aturan hirup ageman manusia pikir hiji-hijina nyata urang ibadah ka manehna teh nyata adegeun salat. Aqimus salat. Nyaho aqimu salat lain aqimu maot. Lain. Mikir. Aing teh bener teh kanyaah ka maneh. Bisi salah jalan. Salat adegeun salat hiji poe teh
salat teh aya sabaraha waktu? Aya 5 waktu. Tuh sia masalah. 5 waktu. Lain 5 meter. Kuku deh saya teh nu meuli taneuh. Apain aing ge 5 waktu koplok saya teh budag. Be nepi ka kitu. Tah, tinggal itu make kopea ka mana-mana cing cirining umat Islam. Ulah kitu. Soleh. Hiji-hijina salat di antara 5 waktu teh hiji subuh, 2 lohor. Nya. Nya lohor. Lain lonok, lohor. Umay sia we aji ah. 3 asyar, 4 maghrib, 5 isya. Tepira da moal 5 jam sapoe teh. 5 menit lah paling nila. Jadi aya 5 waktu subuh, lohor, asyar, maghrib, isya. Nya. Cik, salat subuh sabaraha rakaat? 2. Tuh udah jauh sia mah. 2 lain 7 sia teh. Nah, sar ngomong 7 2. Sia teh belagu pisan. Lohor sabaraha rakaat? 17 tah. Bener. Aing 17 ya bajik. Bener 4. Bener. Asyar 17. Bener. Sigel. Maghrib 3. 3. Lain genep 3. Isya 4. Tuh udah jauh kene sia mah. 4. 4. Ye. 4. Lain 8. 4. Tah eta teh lakukeun unggal poe. Eta teh jadi pecut kana hate bakal jadi pangenyet kana hate. Sing inget pangenyet. Nya pangenyet. Pangenyet lain pangentot. Arep poe. Calon neraka goblok sia. Sama sia we ah. Sia nu budak lain aing. Lan sia nu budak tah itu berjamaah jeung aing. Ye. Cukup layanan meningkatkan pembangunan. Soleh Oh baik sakali deui Mandeg satengahing karaton den nirahing kang ngalaga. Den nirahing kang ngalaga. Sikarawe pamarangan ularek aing-aingan. soleh Oh baik sakali deui Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Kurang penting tangtu nyanding nyanding. Hariring dipiriku gending, hariring lain ukuring tapi anu maha wening, haleang lain urang tapi kagungan nu maha wenang. Tapi anu maha wenang Tapi anu maha wenang lain-lain mangga eling di bumi alam wawayangan
dada Chandra Ayah, cek di Abah mas Cece. tetumung ayat ringrang eta kasopondo mari kasopanjang kidalang danda songarojang jang kajalan sono sono nganjang mang pepe tepat di jalan warga seni padalangan merek tutut jengatikan angtingkar tiatur menyangkana pangwangunan Ayah, Mang Aceh. Kah ceprungan kumaha? pada kamana ieu Apan bade ka pamulihan? pamulihan Ka Bapak pantesan harum hari rangkulan Mohon. so cobi-cobi kumaneh ning arum bade ka mana Pembadek milari hawa paingan danggos kareta niro moda ayeuna mahapun kadaerahan kakak masuk jawadan kakak saka darang elingan ingkar tina tapi Yes. kumaha sih mun maksud kakak eling nyarek elingan yang tidak biasa sama lampahan kabatur mere didikan ka Aldo geuning sepi rujan siganya pirutaan tume kakak sok elingan taroskeun ka Abah Agan sareng ayam teu payung kamalinaan ingkar tina kaelingan maka jadi jalma masbur hanjakal tuh henteu jujur eta basangkaan batu ulahnya sok da gede wadul nyawan teh kudu kaharti anjeng nyeri kakak perlu minta bukti nanaon nu jadi aku mah nyakang ado geuning kakak hamburis saha doge jalan-jalan keningan dan siang wengi milari istri dicengking ke dalam dangdang baca mah luli ae bet nyareka saha nyarek ditungtungan timuruan hirup perlu hiburan mopokeun kasulitan